geus lila kuring hirup teh nyorangan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangtosna wargi-wargi sadaya. Ayeuna teh tim Godog Sunda Om. Mohon. Tim Godog Sunda berikut abdi pribadi. Rek meuli doma nu pangmahalna. Panggedena pangmahalna doma adu. Nya, doma penciteun. Nya, doma adu. Ngan kaleresan aya informasi di Om Rawing. Cenah di dieu teh aya doma tersebut teh petani doma adu. Emang anu ngurus domba disebutnya petani doma adu. Jadi ngabibitkeun aya 3 tikulo. Aya. Oh 3 tikulo aja kieu. Tepikeun ka dewasa. Oke, bagi-bagi ya si Momon berganti jalan tadi yang non teh yang miring kita naon. Sama doma teh. Kade motor sepana doma Resep. Sorana doma kumaha? Beda aja suara balon, beda. Ayo dong, kemana ya kira-kira? Ayo orang pecakan sugan kereningang ayah si Bapak Adang nu kagungan. Pak Adang. Tapi dogdag nama eta. Kadang-kadang mah aya. Ya tuh ya, Ayo. Aduh, jejeduk. Oh, Mang Asep ngan di mana ieu? Tinggalon mulai tinggalon waktu bejar-bejar. Saya bingung. Orang nepungan asa ieu langsung simpen. Bingung. Aduh, aing mah trot ah. Ah, pergi. Mana Ilmina? Sampurasun. Jika menuju marap, jika menuju marap heula siga. Oh, iya. Sampurasun. Aya. Naon ieu jauh. Nah, tuh. Abang Pak. Ya. Aduh, Bapak saya Parodi. Alhamdulillah. Awet ngora ya mah Parodi mah awet ngora. Parodi nu gadungna? Sanes. Bapak itu Garuna. Saha nu gadungna? Padang. Aya di mana? Pak Adang. Padang. Oh iya di kan ieu. Keur marap tuh keur marap. Geningan. Tuh, sehat Padang. Aduh. Sehat, juragan. Alhamdulillah. Padang nu naon di dieu? Ieu biasana juk marap. Oh. Ieu geuning gogolokot ieu ya. Kalarasan pisan, wargi-wargi kalarasan Padang anu gagaduhan naon sebutna teh teh? Ingon atau napi kanang Doma adu. Kalarasan nu marap. Nah, ieu Padang nu gaduhna. Abdi teh ngajak ka dieu yeuh. Mohon. Peryogi doma adu. Mohon. Manawi di dieu nyolong ieu. Lupang mahalna Padang. Siap. Pokona pinjem golodog. Pada di peser. Nupang mahana, nupang kadena, lah pokoknya nupang cerotna. Kami anu nya bapak-bapak nu teh santerang mah dacan sana. Mohon. Ieu namina Padepokan Silver. Padepokan Silver lagi. Padepokan Silver saya ngarana geuning pemirsa. Kela. Padepokan Silver. Nah, domana Silver atau napi kumaha ieu? Ini tadina nya tina usaha barangkali. Usaha naon tah? Perak. Oh, perak teh silver nya. Hiasan perak. Ya, memang warna perak mana can aya nu kuning, can aya. Pasti silver. Nyanyi mau teh perak hijau. Iya ada pengeran Padang lah sok ke tepi ieu. Oh, iya. Nah, iya. Ieu kumaha ieu? Ieu teh namina aya namian Padang. Aya. Padang. Paide. Apa paling dia? Ieu na Padang. Da atos marapna atosnya. Atos ulang alungkeun we na ieu. Alungkeun lah da butut. Paya abeuna ke sae mundurna. Mohon. Eta aya racikan kanggo cara ngurus seperti kumaha gitu. Racikan mah teu aya sekarang tapi keturunan keturunanna kedah sae caturangana gitu. Caturangga tah. Keturunan lamun yang mah getihna kudu jelas. Getihna teh kudu jelas. Heeh. Janten teh asal oge nya. Itu doma gaya saya sadayana. Oh gitu. Ieu untuk samentawi anu di parab ayeuna teh nganggo daun hui. Atau napi tiap dinten ku daun hui atau napi anjing naon naon gentos bosen dua dinten kudu kieu bosen terus deui ku gentos Huina gitu henteu. huina tiasa Oh, huina oge.
tapi uin nama teu biasa langsung ada jukut heula. Hanya ieu ge nganggo jukut. Nganggo jukut mah. Eta kanggo cara perawatan domba adu. Iya disebatna domba Garut keneh. Mohon disebat nama. Disebat nama. Disebat nama domba Garut. Tapi wargi itu sanes di Garut selaras nama. Mohon. Itu di Kota Kambang Bandung itu, tapi tempat nama nyata domba anu katalah nama domba Garut, mun ieu kan aranakan di dieu sadaya. Ayeuna di dieu gitu. Enak Hasil kieu. petetan. Mohon petetan. Enak kieu janten pertarusan ti abdi ya. Kang Pak Adang anu selaku penginten anu ngagaduhan pada bulan domba adu. Nah, tiasa tiap domba disebat domba Garut. Nah, itu domba Bandung, domba Sukabumi, domba Cianjur gitu. Eta asal usulna. Aya non teh Cikabakana meureun nya. Mohon. Aya Cikabakana nyata domba Garut tempat saya meureun. Mohon asal usulna teh ti ditu. Di Garut. Mohon. Ieu mah ya. Ieu mah Cianjur. Pianin. Iya tadi teh yang juara Tilu kali. Tilu kali. Cik. Tapi kan mengagal domba teh kena terang, pangaosna sabaraha ieu. Tah nutos 3 kali ieu. Tilu kali apa tuh? Ya namanya kahoyong-hoyong 15. Hoyong 15. Mohon. Subhanallah. Mahal ya 15 juta. Mira. Oh, 15 juta mah mira. Oh, mirah eta teh. Soalnya ngurusna mah hese. Yang nepi ka sadeknya hese. Tahunan. Tahu. Berarti ieu teh kalabatna mira, berarti anu langkung mah awis di dieu. Aya. Aya. Ci. Iya kata sedang. Nah, ieu sedang. Ci. Kumaha ieu? Sedang eta mah 25. Apa? Wah, sedang 25. Sekarang teh Manawi teh 10 gitu. Sedang Sedang ieu teh 25. Sedang 25. Bentana naon ya Padang? benten teh si bulu 2 rupiah. Oh, buluna 2 rupiah, hitam sareng putih. Jadi kan kapayuna hideung eta. Jarang nu kieu teh. Jarang. Nya seurang bodas, bumi bodas ngebak. Bodas ya. Oh benar Ieu teh pangaos 25. Aya nu langsung di pangaos 25 aya teh. Cik manawi anu 45, 50 aya. Aya. Paling mana? Cik yo. Pami aya mah 050 bae di peser ya. Tong ngawis teuing. Oh, teuing kan Ieu 50 mah. tah ieu 35. Oh, ieu 35. Tuh, pemirsa 35 15, 25, 35 juta. Ieu mah teh can diapan. Tacan di aban ieu mah. Ieu. Sanes ieu can. Tacan di aban ieu mah. Kene. Pami itu saban seberapa kali nu pangaos 25. Ieu tos 3 kali, 3 kali aban. kenging hadiah sekali. Keng hadiah sekali. Mohon. Gagal 2 kali. Gagal. Dua, 2 kali. Gagalna lawanna kabur. Berarti Bedo. kengeng atuh meureunna. Santo. Bedo disebut teh gagal bedo. Gagal. Bedo bertanding. Iya, Padang, apunten abi loba anu teh Sir Tumaros karena abi kan bade ieu engke teh ngaban ke domba. Nya kada hafal heula. Domba ti Padang anu aya di kawasan Kaca-Kaca 2. Iya. Desa na teh desa Pasir Mulia. Desa Pasir Mulia, Kecamatan. Banjaran. Nah, wargi nu bade ngagaleun domba adu, domba Garut, cumpingan ka bumina Padang anu aya di Kaca-Kaca 2. Padepokan silver. Padepokan silver, serot pisan. Yo, urang ninggalan deui ya. Oh, wargi. Nah, kalau resang ieu anu tadi pangaos 75 juta, ternyata namanya teh Kris Pati. Mohon. Pantos aya di luar, kaset pisan kan? Wah, siga nama ieu ye. Aduh, jabatan oge. Itu tos aben Namanya 3 kali. nembe 3 kali juara sekali, 2 kali gagal. Gagal. Mudah-mudahan anu ka 4 sareng ka 5na si juara. Sing aya dina kabinga. Sing aya dina kabinga, binga salaria mah nya. Ngamuhun atuh. Aduh. Silver Group. Ieu domba pangmahalna pemirsa tah. 1,5. Dedeganana ge tingali. Tah ieu domba. Mereka numpang lain seru. Aya apa nabina benten deui sanes domba ieu mah muning. Geus ngeusi, emang ngeusi. Ngeusi. Tapi apa geus dahar? Namina ieu Padang. Saha namina ieu? Ieu namina Majestic. Majestic. Mohon. Waduh. Ieu tos munglak sabaraha? Ieu yuswana tos cekap. Cekap aben meureun nya. Cekap aben mohon. Pami munglakna Tos genep. tos genep. Ieu pangaos sabaraha ieu Padang? Nah, ieu mah mirah 15. 15 juta teh mirahnya. Mirah. Mirah domba aben. Saur Pak Adang wargi pami domba atos munglakna genep teh eta teh nuju benteng-bentengna aben tanagana nuju pedas. Ieu tanduk saaslina. Teu Aya di di. Eropa, Nah, teu aya saaslina ieu.
jantan matang, seimbang. Saculna lah ya. Pami ieu mah meureunan simetris, laras-laras simetris tanpa aya settingan merenya. Gagah munglak genep. Terus kayak juara seberapa kali ya, Pak? Sering ya, Pak? Sering ya. Nya domba mah 5 kali teh termasuk sering lah. Oh, 5 kali itu termasuk sering. Mohon. Tapi nah hargana 15 juta, Pak dah. Benten sarangmu itu 35 juta gitu. Alit. Oh, Jantan Bulu pangitnya ngaduh oge. pengaruh bulu. Bulu corak oge merenya. Mohon. Ieu mah aya bodasna aya perancang. Mohon menteu meles bodas gitu. Oh padang berarti untuk pangaos atanapi untuk aban anu sae teh henteu ngukur tina postur pangawakanana nya. Itu. Jantan dina tangkas sae, Mohon. dina di aben dinya. Alit ageng nama henteu pengaruh. Oh jantan lo uninga wargi jantan saur padang oge pangaos doma anu misalkan jantan awis atanapi abana sae teh teu ngukur tina pangawakanana nya. Pami doma aya ukuranana teu, Pak? Aya, ieu teh upami di kelas, Mohon. kelas C, Ieu teh kelas C. Kelas C teh ukuran sa? ukuran alit. Ukuran alit. Pami nu pangagengna ukuran kelas seberapa? Kelas A pangageng nama Pangagengna kelas A aya A, B, C, D pangitunya. teu A, B, C. Oh, Pangalitna C. Pangalitna C. Anu B sedeng. Berarti ieu teh kalebetna kelas C. Kelas C. Terus anu tadi anu pangaos hoyong 35 eta kalebetna B eta mah. lebat B. Tah untuk samentawis pangiten di nanti kategori A gaduh teu. Gaduh. Aya, Aya. cuma di kandang. Mohon. Anu mana teh anu tadi pan abi ninggalan ye. Paling sisi. Anu paling ujung. Mohon paling ujung. Oh eta teh kalebetna A. A. Pantesan wargi Gaduh, badan. agung. Nya agung, panjang. Wah, sempurna ya pokoknya mah. Mohon. Tah. Pami aaben ye. Paling tebih Padang sok nyandak domba teh ka mana wae? Dugi ka Banjar. Banjarsari. Mohon. Terus Banjar, Tasik, Garut, Garut, kapali di Tuna ka Jakarta kan bos? Jakarta kantos. Ka mana Jakarta Di nata? Cibubur. Di Cibubur. Mohon. Oh, di Jakarta oke memang aya nya tradisi Kontes- aben kontes liga. kontes liga lebatna. Mohon, kontes liga. Wis. Padang, kali sekada Padang. Tah, abdi hoyong tumaros teh Pak Adang dugikeun ka anu ditinggal ku abdi seueur pisan domba aduna. Ieu ti tahun sabaraha ngarintis domba adu anu sa kawilang seueur kieu? Di tahun Tete acan lami lah di tahun 2000. Tahun 2000 berarti sekitar 20 tahun Padang Biasa ngawitan mah belajar heula, naros heula. Saur nu ieu kieu, saur nu kieu, abi kan teu milih nu cocok nu mana gitu. Terus dipraktekkeun. praktekeun penyalira. Mohon. Ta upami domba kenging meserong ari mah tiasa nyarios kieu. Mohon, Nah, mohon. ieu mah kulantaran anak di dieu. Bibit di dieu. Mohon tah cara pemeliharaanna sigah kieu. Tah. Anu samentawis ayeuna aya ti kawit anu siap aban atanapi masih keneh disebut teh Detan. petetan Mohon. totalna aya sabaraha puluh. Oh tinu alit ke ageng gitu. Mohon. Teu seueur paling ge 20-an. 20-an. Mohon. Anu siap aban mah sekitar aya 15 bener 15. 15-an ya. Soalnya ditinggal ku abi tadi dietang wah seueur pisan. Kanggo wargi-wargi atanapi kanggo anu resep anu hobi kana domba Garut, mangga bobili aya nu baris naon teh didugikeun ti Padang. Tak upami aya nu resep mah da icaleun bade diical we. Mohon. Da aya di aya deui geuning kan. Mohon. Ngabibitkeun teh. Ngabibitkeun, mohon ngabibitkeun. Nah, jantan panginten saur Padang teh mah tidak menutup kemungkinan ketika aya domba Padang anu misalkan juara wae, ketika aya nu nawis, aya nu resepeun, silahkan wae asal sesuai panginten sareng pangaos anu dipikeun hoyong ku Padang. Nah gitu, terus. Iya, Padang abdi mah sigana mah anu 35 juta teh we lah. Kabita ku eta. Kabita pisan abdi mah kataji pokona ku eta mah. Mohon mangga. Eta teh panginten namina teh saha? Krispatih. Krispatih. Pokona mah ku abdi bari digaleuh eta domba. Mohon. Ridho teu? Insyaallah. Ikhlas benernya? Ridho. Nya ridho ikhlas tadi galeuh. Cing janten juara di Amin. salira. Amin. Nah, gitu.
Tangkin abi ka payuna insyaallah sering ka dieu karena kan abi teh terang ge cara pengurusan domana seperti kumaha supaya abana sae supaya mundurna tadi saur Padang teh mah pami aben doma anu sae teh nyata mundurna panjang. Terus di pas larina cepat. Aya ngigel-ngigel meureun aya. Aya gaya lah. Aya gaya. Aya gayaan. Tah, Teu luas leos gitu dia aben teh gitu. teu culang cileung nya. Culang cileung nanti culam celem kaburan. Isin gitu mah. Isin-isinkeun. Padang, hatur nuhun atas waktosna. Pokokna mah doma mah ku abi digaleh, ayeuna keneh dicanak dikerit. Tah wargi sadaya Sim Kuning balik ngabewarakeun kanggo wargi-wargi anu hobi atanapi resep kana doma Garut. Kabingungan kedah ngagaleh doma Garut anu sae di mana? Tah, tiasa sumping wae ka rorompokna atanapi bumina Bapak Adang anu alamatna di Kaca-Kaca 2, Desa Pasir Mulya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Bandung Selatan. Haturan diantos Sur Padang. Ayo tuh urang nyenak doma anu itu. Karena ieu abdi teh 25 juta teh tiasa ditawis eta teh. Masihan dina lungsurna oge abdi mah moal nawis karena bogoh pisan kana doma eta. Kris Patih. Tapi hapunten teh tiasa ngajajapkeun. Wios dah. Ku abdi bae ditaikeun kana mobil. Ayeuna keneh ge langsung dikerit. Ayo tuh Padang. Ulah diringkus ya kaunya. Nya moal atuh. Hei Padang, ayo. Yuk. Geus lillah